Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra 'abdahu liyuriyahu min ayatihil kubra. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu mislu ajri syahidin. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Thumma alhamdulillahi rabbil alamin. Pengatur waktu, penata acara nu kusim kuring deui hormat, wabil khusus ka operator sound system ehona di kirangan di kirangan. Wabil khusus segenap para panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga besar Masjid Jami Nurul Bayan, keluarga besar masyarakat Blok Salamanggu, Desa Maja Selatan, anu dimotori ku para kaula muda nu aya di Salamanggu, kalawan bantuan, dorongan, doa, dukungan, motivasi ti para kesepuhan, oge dibarengan ku segala rupa pengorbanan. Anu korban ku harta, anu korban ku tanaga, anu korban ku pikiran, sehingga hakikatna izin Allah nangtoskeun dina wengi ieu urang tiasa ngagungkeun mieling kana diisrokeun sareng dimi'rajkeun junjunan urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sagala rupi pengorbanan urang sing jadi tabungan-tabungan amal soleh sampereun di poe kiamah nu insyaallah bakal ditukerkeun sareng karidhoan Allah Subhanahu wa taala. Rizkina, ekonomina, usahana urang dieu sing langkung dibarokahkeun kanggo bekel ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Makana pantes ku Nabi dipiwarang melarian dunia jang bekel ibadah. Kasbul halali wajibun, neangan duit tina jalan halal teh wajib kanggo bekel ibadah. Da teu jauh ti biaya ai kikieuan teh. Nepi ka satahun ya panitia kukurilingan mau proposal. Geus selecak dibanting ka ditu ka dieu. Alhamdulillah, da urang mah jujur teu munafik, butuh kudu doa. Duit teuing anyang hareupan awewe dina sirah tenakan duit dina sirahna teh butuh kudu duit. Heueuh doa butuh duit, butuh leres teh butuh kudu duit jang bekel ibadah. Pan aya caroge ece ge nu kuli macul misalkan di sawah batur panas panon poe teu dirasa, pan eta teh syariatna keur neangan duit jang bekel ibadah. Aya nu salakina ngojek berang peuting banting tulang ngakut penumpang ka ditu ka dieu tiris panas teu dirasa, syariatna eta keur neangan duit jang bekel ibadah. Kuring ninggalkeun keluarga unggal peuting ka kalayangan mapai lemur batur, pan ieu ge syariatna keur neangan ridho Allah. Astagfirullahaladzim, sia teh karake papangih geus mitnah. Urang dieu mah karari itu keur neangan duit ongkoh atuh geus kapalang dipitnah ayeuna mah
supaya kuring di dia ngaji menang amal. Astagfirullahaladzim, ya karena duit deui wae engke kuring balik di dia mawa doa. Tersangka orang dia Nabi Muhammad subhanallah. Butuh orang kudu diajang bakal ibadah atulah mun teu diwajibkeun yang duit moal bisa nyeun masjid keren model kieu leres teu atau moal ngayakeun moal bisa ngayakeun syariat Islam ibu ge moal bisa nutupan aurat pan eta nu dipake nutupan teh make duit meulina leres tolabul halali wajibun tolabul halali faridatun ba'da faridah. Neangan duit nu halal teh wajib hukumna sabada migawe wajib jang migawe wajib gitu. Neangan duit teh sabada migawe wajib jeung jang migawe wajib. Ulah gara-gara dengan duit ge wajib salat ditinggal-tinggalkeun salah kaprah. Justru orang melelean dunia jang bekel ibadah. Da orang ge bisa nasib ke Mekah umroh haji pan syariatna doa heula karak duit. Dapir aku lempang ke Mekah sok hayang nyasar di laut. Mudah-mudahan sing digarampangkeun rezekina sadayana kanggo bekal ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus para alimin ulama, para kiai, para kesepuhan, guru-guru sim kuring nu sami nampa hadir di haflah mubarakah bil khusus kertanapun Bapak ti Arga Lingga alhamdulillah tiasa hadir. Subhanallah orang nu ngora kudu kamotivasi abah tos sepuh terus hadir alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi motivasi jang urang nu ngarora ya urang sing giat talab ilmu. Doakeun ya para ulama para kesepuhan sing diparanjangkeun yuswana sing ditambi-tambi sehat wal afiat tambi-tambi barokah ilmuna tambi-tambi milik rezekina tambi-tambi istrina ke teu kudu riweuh teu kudu antara ya dan tidak. Ya amin tidak ngejedog itu nini geus calangap rek amin teh jadi kunaon eta meni kagok geus atuh tinggal min ieu pamegat sadayana satuju ibu-ibu satuju pasti gampang teu kudu riweuh keun anu terakhir ulah waka daripada kuring turun ceramah dicekek nini penting para ulama, para kiai, para asatidz, para anjang yuswa sehat wal afiat berkah ilmuna berkah rizkina dipaparinan turunan-turunan saroleh solehah anu mampu neraskeun perjuangan-perjuangan amin ya Allah ya Rabbal. Wabil khusus ka aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri nu sami kusim kuring dipihormat mudah-mudahan sing dijadikeun pemimpin anu amanah. Hadirin hadirat rahimakumullah hadan ya Allah wa iyyakum ajmain. Tipain mangga orang sami-sami manjatkan biji syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat mi wassalam kaulu jengan begitu tetap salawasnaku Allah dilungsurkeun ka junjunan urang sadayana. Habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ka para durriyah-durriyahna, ka para keluargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in atau tabi'in, ka para ulama-ulama salihin, katut ka para pengikutna khusus urang nu hadir di ieu tempat. Mudah-mudahan urang sadayana masing kengeng syafaatul uzmana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh hapunten kalangkung pun lanceuk anu ti kawali tadi nembe pisan lungsur tina panggung dengan suara emasnya kori kita kebanggaan kita. Kyai Haji Abdul Aziz mudah-mudahan segala rupi cita-cita sing dikabul anjeunna keur ngabangun pesantren tahfidz Quran sing diijabah ku Allah sing digampangkeun rezekina amin. Doakeun qori subhanallah suara emasnya dilantunkan ibu hoyong teu gaduh putra suarana kitu di pasantrenkeun teu rek jadi di mana yang buka budak bisa qori pasantren henteu jadi di pos ronda pasantrenkeun hayang boga budak bisa ibadah osok dididik ku indung bapana rada erang ngajawabna ge boro-boro ngadidik anakna indung bapana ge teu beuki majelis taklim gigireun imah pura-pura teu ngadenge aya nu kitu di dieu tuh kan aya jelas di dieu mimitina puguh tapi sanes ibu-ibu bapak-bapak ya mau ibu-ibu mah kana pengajian mah masya Allah di mana-mana paling kompak
jujur lain muji hareupeunana Pak. Tak kuring lamun ngirikeun pangajian di Cikampek tara loba ngondang lalaki tara olok undangan disebarkeun 500 ka bapak-bapak nu datang 5an aki-aki kabeh nu 4 sare nu hiji batuk mending ngondang ibu-ibu teu olok undangan. Ibu-ibu mah cukup 5 undangan ke 5 majelis taklim ibu-ibu nu datang 500. Hebatna ibu-ibu tah ngan olok kejo eta panyakitna awewe teh tekop diasongan kue saseak songan ranginang tetetetetet jeung piringna leungit menyuguhan bapak-bapak awet di lebet bumi tadi ararawet cau ge awet bapak-bapak mah kararieun modus nempo batur meleng jauh leungit hiji di kantongan ku bapak-bapak sok gerak kodokna calanana aya cau cicing nini kos nu ngarti wae cicing ya Allah ya Rabbana tak mudah-mudahan sing paranjang yuswa ibu-ibu amin ya gerakan pengajian ibu-ibu jeung eueuh kacape ibu-ibu mah isuk-isuk aya minggonan hadir badalohor aya pengajian datang ibu-ibu tah puting hadir deui eueuh kacape komo nu pangajian isuk-isuk geura ibu-ibu Masya Allah padahal di imah loba pagawean rela ninggalkeun lah pagawean rek ngaji heula keun nyeuseum mangke balik ngaji aya nu kitu nya tuh bahkan anu nekat ibu-ibu mah ka pangajian mamawa seuseuhan oh aya rek nyeuseum kiai ya hebatna ibu-ibu jeung loba variasina ngaji ibu-ibu mantak tangga tarang-urangan pinuh wae atuh arisan aya ngiriditkeun kolor tiung aya nepi ka seragam geus 3 mulut can lunas-lunas aya nu kitu hebat ibu-ibu mah mantak balik ngaji lain setor ilmu ka salaki lain setor bayareun doakeun sing berkah amin ya Allah ya Rabbal hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain. Oh biasanya aya tema geuning eueuh ieu mah gambar lampu geus sakitu ya panitia satahun persiapan bisa teh nyetak lampu we sakitu siga tuh foto aing di dinya sakieu ge aya sia nyumbang henteu sia bisa nama hido nyalahkeun biasana kuring ceramah tablik aku tema foto ai biasana ai di dieu mah teu biasa keun bae foto lampu we deuleu ta eta teh aya sanu rek maca di ditu di jero di dieu jeblak geus tah teu kudu dibahas geus tong dipindahkeun cenah nungguan masjid we tema di ditu. Hadirin hadirat rahimakumullah, heuda aya we bahaseun teh atuh da. Urang teh ieu teh keur memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Ieu kalimat memperingati dicacandak bae setiap acara hari besar Islam memperingati dina bulan Rabiul Awal urang memperingati astagfirullahaladzim dina Rabiul Awal orang memperingati Maulid Nabi dina bulan Muharram memperingati tahun baru Islam Ramadan memperingati puasa ai puasa lain diperingati di pigawe memperingati nuzulul Quran bulan Rajab memperingati Isra Mi'raj ngan eta memperingati dicacandak bae ieu ge memperingati berarti Asep kalimat memperingati satu kalimat yang punya makna spesial betul punya makna yang begitu hebat leres naon Asep makna memperingati hiji makna memperingati aya nu diinget-inget 2 makna memperingati aya nu diingetan 3 makna memperingati aya nu boga ingetan ya beda-beda maknana hiji makna memperingati aya nu diinget-inget saha nu diinget-inget Kangjeng Nabi Muhammad
enak kan lamun di dia panitia ngadamel huruf Allah jeung Nabi Muhammad ningali lagi jadi ibadah nya engke mah biasakeun nya ameh aya bahaseun ngeunah nunjukna memperingati lampu gak cicing sih bisa nyalakeun wae memperingati diisrokeun Kangjeng Nabi Muhammad. Jadi makna memperingati nu hiji naon aya nu diinget-inget saha nu diinget-inget Kangjeng Nabi Muhammad. Nah Nabi kudu diinget-inget jawabanana supaya tambah kekuatan iman urang ka Kangjeng Nabi Muhammad bahwa taya deui Nabi taya deui Rasul sabada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Nabi terakhir Rasul terakhir sabab Allah tenurunkeun deui syariat sabada Nabi Muhammad sadayana syariat para nabi para rasul Allah terakhir disampurnakeun ku syariatna Kangjeng Nabi Muhammad. Kullu syariatin mansukhatun bi syariatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sakabeh syariat para nabi para rasul Allah terakhir disampurnakeun ku syariatna Kangjeng Nabi Muhammad. Sing yakin sing kuat keimanan patekadan ulah kabawa ku sakaba-kaba ulah gampang dibibita ku dunia ku pagawean make kudu milu percaya aya deui nabi sabada Nabi Muhammad. Maaf harga mati tidak ada tawar menawar Nabi Muhammad nabi terakhir titik segera kalapa protes babetkeun titikna. Yakin setuju bahwa Nabi Muhammad dan nabi terakhir. Iya fungsina peringatan teh supaya kuat iman urang. Nu kadua, nah asep Nabi kudu diinget-inget. Jawaban nu kadua supaya tambah kekuatan cinta urang ka Kangjeng Nabi Muhammad. Bahwa Nabi Muhammad teh hiji-hijina jalmi anu paling moal aya nu mampu ngaruntuhkeun kamuliaan Nabi saurang oge sabab kamuliaan Nabi langsung dijaga ku Allah Subhanahu. Satekah pola jelema nu anti Islam hayang ngancurkeun nama baik Rasulullah moal berhasil sok sanajan berbagai macam cara diayakeun. Aya baheula di Perancis ngayakeun perlombaan ngagambar Nabi Muhammad, ngagambar kartun. Nabi digambar cemen, Pak. Tujuanna naon? Hayang ngahina Nabi, moal mantak ngaruntuhkeun kamuliaan Nabi, moal mantak ngurangan kana kamuliaan Nabi. Sabab kamuliaan Nabi langsung dijaga ku Gusti Allah. Wa rafa'na laka dzikrak. Bahkan Syekh Ja'far Al-Barjanji ngabadikeun di tukilanana hafizal ilahu karamatan aba'ahul amjada sauna li ismihi tarakus sifang hafalam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi saratul saranurun nubuwati fi asariri gurarihimul bahiyah wa badra badruhu fi jabidi jaddihi abdil muttalib wa banihi abdillah antirillahumma qabrahul karim bi'arfil syadiyyin min salatin wa taslim Allahumma salli wa sallim sallu ala nabi Muhammad. Inilah kemuliaan Nabi. Hafidhal ilahu karamatan li Muhammadin, ngajaga ngaraksa saha Allah karena kemuliaan Kangjeng Nabi Muhammad. Satekah pola kafir Yahudi nu anti Islam hayang ngaruntuhkeun nama baik Rasulullah dengan berbagai macam cara. Maaf moal berhasil sabab Allah nu ngajaga kemuliaan Nabi. Ngan lamun geus aya jelema nu ngahina Nabi urang sok nyeri hate. Bener wajar sabab aya iman aya kacinta kadeudeuk urang ka Nabi. Lamun geus ngaledek Nabi sok enek hate. Leres teu atuh Nabi make diakur-akur jeung jelema biasa. Atau rek ngabandingkeun presiden mah jeung presiden deui ameh levelna. Bener teu? Presiden bandingkeun jeung presiden deui, camat jeung camat, kuwu jeung kuwu, gitu kan? Bupati jeung bupati, karak adil. Ieu mah siapa yang paling berjasa di Indonesia? Apa Bung Karno? Apa Nabi Muhammad? Kunaon make mah Nabi Muhammad?
Nabi Muhammad geus teu eueuh bandinganana. Mun kuring nu hadir dirinya kuring nu ngajawab. Maaf Bu, yang paling berjasa di Indonesia adalah Nabi Muhammad. Manehna nanya, alasanna naon? Maaf Bu, moal nangtung Indonesia, moal merdeka Indonesia, ningali syariat, penjajah senjatana rongkah canggih modern, Indonesia ngandalkeun pedang, bandring, bambu runcing, bedog, tapi mampu ngusir. Naon sababna? Sabab nu ngamerdekakeun Indonesia mayoritas jalma-jalma nu aya dina hatena aya Allah, aya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Dengan kalimat Allahu Akbar mampu mengusir penjajah. Betul? Betul? Sadar moal aya Indonesia, moal aya dunia, moal aya Bung Karno, moal aya urang, lamun Allah teu nyiptakeun nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu geus rela neteskeun darah, ngalepaskeun nyawa. Para ulama, para wali-wali nu aya di Indonesia mayoritas adalah dzurriyyah keturunan Nabi Muhammad. Makanya Indonesia teu bisa dijauhkeun jeung dzurriyyah Nabi. Indonesia teu bisa dijauhkeun jeung habaib, teu bisa. Nggak bisa dipisahkan. Bahkan hebat aya dzurriyyah Rasulullah Habib 7 bulan derek proklamasi Januari geus nyieun lagu pinter eta Habib. Padahal mah arek proklamasi teh bulan Agustus Bung Karno, tapi di bulan Januari geus nyieun lagu syukuran tentang Indonesia pusaka. Naon eta laguna? Himne syukur. Geus nyieun lagu syukuran, geus apaleun bakal merdeka. Dari yakin ku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Mengenang masa lalu keur aing di SD baheula. Saha eta nu nyiptakeun lagu Hak Mutahar? Siapa Hak Mutahar? Al Habib Husain Al Mutahhar. Jadi Hak Mutahar teh lain, Haji Mutahar lain. Habib Husain Al Mutahhar, dzurriyyah Rasulullah SAW. Sababaraha poe Bung Karno rek memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, Bung Karno bingung kumaha carana yang ngibarkeun bendera, maka Habib Husain Al Mutahhar punya usulan menciptakan Paskibra, pasukan pengibar bendera. Sanu nyieun Paskibra? Habib, dzurriyyah Rasulullah SAW, Habib Husain Al Mutahhar. Dar diproklamasikan supaya tambah semangat juang bangsa, bikin ngabela bangsa, mempertahankan kemerdekaan. Habib Husain Al Mutahhar menciptakan lagu penyemangat untuk para pejuang. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap membela negara kita. Pertanyaannya, siapa yang membangkitkan dengan lagu itu untuk berjuang kemerdekaan bangsa? Dzurriyyah Rasulullah SAW, Hak Mutahhar, Al Habib Husain Al Mutahhar, yang menciptakan lagu kemerdekaan. Makanya Indonesia teu bisa dijauhkeun jeung dzurriyyah Rasulullah. Para wali songo banyak dzurriyyah Nabi. Leres? Maka takulah curiga teuing ka ulama-ulama Islam teh. Make sholawat Pancasila segala rupa. Eta geus ngahina Nabi jelema kitu. Mana ulama-ulama di luhurna cari cing wae eta.
Kita geus kacekokan duit gitu pan. Ya Allah ya Rabbana. Maka sallallahu ala Pancasila atulah kitu keur viral videona eta nganyerikeun hati umat Islam nu cinta ka Nabi. Sholawat khusus untuk Rasulullah SAW. Kalimat itu hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Nabi Khidir alaihi salam disumpingan ku Rasulullah SAW. Saur Nabi Khidir, ya Rasulullah, kaulah hayang salamet tina udagan musuh-musuh Allah. Naon anu kudu dibaca ku kaulah? Saur Rasulullah, baca sallallahu ala Muhammad. Diijajahkan ke Rasulullah karena Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir ngamalkan salawat sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu. Nabi Khidir diijajahan ke Rasulullah salawat. Ayeuna diacak-acak ku si goblok eta zaman ayeuna teh. Ngahina ka Kangjeng Nabi Muhammad. Ulama-ulama orang di pasantren teh kudu dicuriga geus nasionalis. Pas ge bakal ngabela bangsa. NKRI harga mati teu bisa ditawar-tawar. Naon sababna? Geus ditebus ku nyawa jeung getih para ulama baheula. Urang wajib mempertahankeunana. Bener kan? Pancasila itu adalah rumusan yang dirumuskan oleh para ulama-ulama kita. Betul? Sehingga ketuhanan yang Maha Esa disimpan di pertama. Leres? Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ikut memperjuangkan merumuskan itu. Leres ente? Ulama-ulama orang, subhanallah, subhanallah. Ya dibawa ke mana? Pantas Indonesia loba musibah wae. Geus nantangan teuing ka Allah. Mudah-mudahan majalengka salamat ya, amin. Sing dijauhkeun tina balahi, amin. Geus penyakit corona dibicil. Gara-gara nangtangan ka Allah. Padahal karesepna bapak-bapak eta corona. Kokorobet jero calana. Maksudnya dompet, dompet. Pan dompet kira aku di luar celana, berarti dompet di jero. Kemana wae mikir ngeres teuing. Kokorobet jero, berarti dompet. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Tas kepingin deui. Nabi Muhammad yang paling berjasa. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu punten sahabat Rasulullah nu ngobrol sareng Rasulullah di majelisna Gusti. Naon anu diciptakeun ku Allah pangpayuna sateacan Allah nyiptakeun perkara-perkara nu sanesna. Maka Rasulullah ngawaler nu pangpayuna diciptakeun ku Allah nur cahaya. Teras Gusti kumaha? Saur Allah kana eta cahaya. Ya nur khalaqtuka wa sammaituka bi Muhammad. Saur Allah kaetan nur pangpayuna Allah nyiptakeun cahaya. Terus Allah ngadauh kaetan nur, he cahaya khalaqtuka wa sammaituka bi Muhammad. Kaula nyiptakeun anjeun jeung kaula mere ngaran ka anjeun ku ngaran Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sayyidina Jabir naros, Gusti saha eta Muhammad teh? Rasul ngawaler, eta Muhammad teh Nabi Allah, Rasul Allah anu terakhir, nu taya deui nabi, wal aqibul ladzi laisa ba'dahu nabi, penyempurna sakabeh nabi, taya deui nabi sabadana. Saha eta teh Gusti? Hiji jalma anu ayeuna keur ngobrol jeung anjeun. Nangis Jabir langsung ngarontok kana lahunan Rasulullah SAW. Subhan sabadana kitu Gusti kumaha Allah ngadamel naon? Maka tina eta cahaya nembe Allah ngadamel arasy, lauhil mahfud, kolam dicipta eta tina nur kaula. Ngan aya Jabir kajadian naon Gusti? Allah miwarang ka kolam tos dicipta tina nur kaula, terus Allah miwarang ka kolam, ya kolam uktub, he kolam tulis ku anjeun. Eta kolam naros nulis naon Gusti abdi? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kolam dipewarang nulis la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Di mana? Dina tiang-tiang arasy. Nah karena Nabi Adam ketika dilungsurkeun ti surga ka dunia, teras sujud Nabi Adam tobat.
bari teu lilen-lilen Nabi Adam maca istighfar Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana dzalamna. Teras eta doa istighfar Nabi Adam sambil sujud sambil ngaos eta yang dihampura dosa yang diterima tobat ku Allah. Nabi Adam sujud salami sabaraha taun cenah aya nu sapalikaul nyebatkeun 100 tahun anu nyebatkeun Nabi Adam sujud bari maca doa istighfar eta 300 tahun. Banding ku seueur cai soca Nabi Adam nu kaluar ngampar eta cai soca ngalembereh kana sisi batu nu dipake sujud ku Nabi Adam. Dina eta batu bijil jukut hararejo subur sabab tiap detik tiap menit kasiram ku cai soca Nabi Adam. Lami-lami Nabi Adam penasaran aya istighfar dibaca terus tapi can aya jawaban ti Allah. Gugah Nabi Adam tina sujudna berai socana bentak begitu nengak ningali ka luhur ka langit isin Nabi Adam tungkul deui sabab inget kana kahilapan kapungkur. Ngan lamun teu kieu kaula irah rek diijabah irah rek dihampura ieu dosa kahilapan kaula. Nabi Adam muka socana neuteup deui tembus ingat Nabi Adam pandangan Nabi Adam ningali tiang-tiang aras begitu indahna bercahaya. Ayat kalimat eta dua dibaca ku Nabi Adam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Rabbi teu sembarangan eta nami aya disagedengeun Nabi Gusti Muhammad namina kecuali eta Muhammad makhluk Gusti anu kacida mulia. Maka saur Allah leres Adam saha eta Muhammad ya Allah. Allah ngawaler ya Adam ismun min asma'i auladik. Adam ieu nami Muhammad calon nami turunan anjeun. Jalmi Gusti leres ku mulia-mulia teuing can digelar ka dunia namina tos disiapkeun. Inilah manusia yang paling aku cintai Adam. Maka Allah miwarang ka Nabi Adam, ya Adam ud'uni bihaqqihi qad ghafartu lak walaula Muhammadin ma khalaqtuk. Heh Adam minta ka kaula kalawan hakna Muhammad maka ku kaula dihampura kahilapan anjeun. Sabab lamun teu kaula teu nyiptakeun Muhammad maka kaula moal nyiptakeun anjeun secara tidak langsung. Inilah asal muasal ayana parentah tawassul. Allah nu miwarang Nabi Adam nupang payuna tawassul. Kumaha cek Nabi Adam, ya Rabbi inni atawassalu bihadzal walad antaghfirli hadzal walid. Ya Allah abdi tawassul perantara putra turunan abdi nu jenengan Muhammad hampura abdi nu jadi bapana. Allah nampi tobat Nabi Adam. Subhanallah. Tak lamun aya jelema di mana aya tawasulan cenah musyrik. Fatihah nage ngalayang tenepi-nepi paling nyangsang na tiang listrik. Tenggeus ngaledek jelema kita itu beuki mah teu beuki bae cicing. Ulah wakang ngaharamkeun ngamusyrikeun. Silakan beda pendapat tapi tolong mampu saling menghargai. Betul. Yang kita kedepankan ukhuwah Islamiyah eta nu kudu dijaga. Leres teu? Leres teu? Allah nu miwarang tawassul. Tuh surah Al-Maidah mendingan jeblak parentahna. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wallahu a'lam bimuradih. He jalma-jalma nu arariman tararakwa anjeun ka Allah jeung menta anjeun ka Allah al wasilah dengan perantara. Siapa itu wasilah perantara? Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad adalah nama yang dibentuk dari kalimat huruf wasilah mim ha mim dal Muhammad. Mim nu kahiji maujudul khalaik bisababi ayana sakabeh makhluk ku sabab Allah ngayakeun Kangjeng Nabi Muhammad. Muhammad mimna nu kahiji, nu kadua tina Muhammad teh ha naon ari ha hayatul khalaik bisababi hirupna sakabeh makhluk sabab Allah ngahirupkeun Kangjeng Nabi Muhammad. Muhammad mim ha mim nanu tengah mautul khalaik bisababi mautna sakabeh makhluk sabab Allah ngawafatkeun Kangjeng Nabi Muhammad. Dalna Muhammad dukhulul khalaik ilal jannah asupna hamba Allah ka surga sabab Allah nu mempersilahkan rasul nu lebet ka surga ti payun. Mudah-mudahan urang aya di sapengkeureunana amin. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah amin ya Allah ya rabbal. Sing jadi wasilah
ya peringatan ngagungkeun Rasul urang aya di pangeureun Rasul di yaumil mahsyar. Amin ya Allah ya Rabbal, amin ya Allah ya Rabbal. Jadi naon sababna Asep Nabi kudu diinget-inget supaya tambah kekuatan cinta urang ka Kangjeng Nabi Muhammad. Maaf lamun teu cinta ka Nabi panitia moal daek kikian ya pemuda moal rela ngorbankeun tenaga gara-gara cinta ka Nabi leres. Jujur ibu bapak, ibu nu jara rauh tebih bumi ka dieu rela ninggalkeun bumi berangkat ka dieu gara-gara cinta ka Nabi lain cinta ka Asep Barok. Aya nu cinta ka Asep Barok. Nggak jawab ini salah maca wirid aing poho tengah gejil heula taneuh tadi teh bu ibu ka dia gara-gara cinta ka saha ka si Asep ka Nabi ka Kangjeng Nabi Muhammad. Jujur da cek nafsu mah mending di imah ya teh bener teh. Perang heula mah heuneut teh nafsu jeung cinta cek nafsu reka mana cinta ngajawab rajaban nafsu ngahalangan ulah ini sinetron rame sinetron cinta ngajawab sinetron mah isukan ge aya deui tapi jeung rajaban tahun hareup cantang tuh umur kuring panggih meungpeung aya rajaban keneh aya umur keneh arek rajaban hebat eta cinta nafsu ngahalangan deui bisi hujan mending di imah cinta ngajawab sorry aya payung. Nafsu ngahalangan deui jalana poek jalana cinta ngajawab baterai geus dicas. Nafsu ngahalangan deui tunduh mending sare di imah cinta ngajawab geun bae tunduh oge bari rajaban bari sare. Sabab kiai sering ngajelaskeun di pengajian sarena jelema ngaji tetap menang ganjaran. Matak dalil eta dipapake bae ku si eta mah tiap ngaji molor bae geus ulah diganggu bisa anu sarekeun ulah dihudangkeun keun bae bahkan kuring maresep lamun kuring ceramah nu hadir kabeh sarare berarti kuring balik teu kanyahoan nu penting panitia ulah sare eta nu penting bahaya. Sabab pernah kejadian trauma kuring bare ceramah panitia sare atau kuring balik jadi lengoh serius bener kejadian trauma tungtuna balik kuring ka imah jadi pasea jeung pamajikan da pamajikan curiga da lengoh jalan-jalannya jalan-jalan ceramah neng ceramah kuring teu mau berkat panitia napohoeun sok kurang kumaha kuring ngajelaskeun geus mah capek dan tak ka imah ribut maka nanti harita jadi peringatan daripada kuring capek balik ceramah datang ka imah ribut jeung pamajikan mending ribut jeung panitia demi kardus geus bohong panitia siapkeun ti ayeuna. Oh nggak siap alhamdulillah. Jadi tenang hati aing saya jawaban. Mun bisa ti ayeuna sok pohong kemah. Belah itu mobil belah itu tuh. Pernah kejadian deui atuh berkat kuring asup kana mobil lurah. Ai lurah tibang sambutan mau berkat aing mau balik teu babawaan. Ngunah wae ta lurah ti amit-amit ih. Untung lurahna telepon coba jauh deh geus lurah tong ditelepon ge mah hakan ku sia kabeh atuh aing geus nepi ka Cikampek akhirna jeung lurah jadi CS begitu datang ka lemurna lurah nu nyadiakeun berkat jadi karena berkat dibahas atuh teh mana we nu inget lah hadirin hadirat rahimakumullah gara-gara cinta urang ka Kangjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan cinta kita terbalas, amin. Sesuatu yang indah yang kita rasakan dalam hidup ini apabila kita cinta seseorang yang kita cintai membalas cinta kita. Wow, I love you. You love me. Yap milu, mimilu bah. Hayang mimilu jeung Nabi engke hayang.
Buktikan cintamu, karena cinta bukan sekedar janji, tapi cinta perlu bukti. 2 poe aing ngapalkeun eta. Ulah digeureuwahkeun aing sok poho ka ditu na. Iya, cinta perlu bukti kan? Iya, buktina cinta. Alhamdulillah. Bukan hanya sekedar I love you, tapi harus ada you love me. Jadi natijahna yap milu. Mimilu baik. Asep tadi dengan cinta naon atau cinta Asep, what is the meaning of love? Eta 2 poe ngapalkeun tong digeureuwah sok poho ka dituna. Ada 3 pendapat cinta. Yang pertama kata anak muda, tanya anak muda, hei anak muda, apa itu cinta? Dijawab ku anak muda, cinta adalah cerita indah namun tiada arti. Indah terus datang malam minggu apel kakak bogo ngobrol lagi di pipir di kebon di ngeberong-gerungi hareupeun teh kotok teh emet teh entok teh hayam aya komplit balatak teka ambe eta bau tai. Indah saja meskipun pacaran dikelilingi berbagai macam tai, terasa indah. Eta disebut cinta butai. Nu kadua, cinta komentar orang tua. Tanya mak naon cinta? Dijawab ku emak, cinta adalah sesuatu yang indah yang diawali kisah kasih dan diakhiri kusah kose. Nu katilu, cinta komentar santri. Tanya santri, hei santri naon cinta? Dijawab ku santri, cinta adalah syai'un la yura wa la yumassu walakin yuhassu. Cinta adalah perkara yang tidak bisa dilihat. Cinta adalah perkara yang tidak bisa diraba. Tapi cinta hanya bisa dirasakan getarannya di dalam dada. Itulah cinta, ada getaran. Dak dikduk. Ya iya, jelema nu ngaku cinta ke Allah ketika zikir dikumandangkan, ayat Allah dibacakan, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Kenapa? Ayat cinta. Jelema nu ngaku cinta ka Rasulullah di mana jenengan Rasul disebut ngageter hati eta jelema, refleks bibirna moal cicing pasti ngajawab sallallahu alaihi wasallam atau dengan kalimat Allahumma salli wa sallim sallu ala nabi Muhammad. Gara-gara ayat cinta, mudah-mudahan cinta orang dibalas ku syafaahna nabi. Syafaati yaumal qiyamati haqqun faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Syafaah kaula di poe kiamah eta teh hak, yakin bener ayana saur nabi. Sing sajelema nu teu percaya maka eta jelema moal meunang syafaah. Singga ngeng sadana syafaah. Amin. Ya Allah ya Rabban. Ya kedua, naon Asep makna memperingati? Tadi aya nu diinget-inget nyata Kangjeng Nabi. Nu kadua, makna memperingati aya nu diingetan. Saha nu diingetan? Urang nu halaladir. Nah orang make kudu diingetan sabab urang baru masa sok jadi jalma pohoan leres. Tahun kamari aya rajaban di umur urang aya kiai ngabahas naon poho gitu terus tong lila ngahuleng dan geus sataun jawabanana poho. Makana tahun ayeuna rajaban deui sabab nu tahun kamari tah kitu geus lumayan boga dalil goler. Bisa aya jelema nu anti rajaban ngaharamkeun rajaban nanya di jalan ibu kamarana ngabring rajaban resep karena ibu rajaban resep naon dalilna pohoan. Eta jawaban singkat padat nyeletuk enek. Atuh jeung nu kitu mah tong loba ngadu dalil ka bobo sungut. Pan cek urang tadi aya beda mah heugai pendapat tapi tolong mampu saling menghargai. Bener teu? Ka mana? Kang ka mana? Rajaban. Ujang moal Kang abdi nuju kuliah teu diajarkeun rajaban ka bungkur nya teu sawios. Ujang bade ka mana? Abdi mah bade tadarus we Kang di bumi ngaos Quran. Sahe Jang? Ujang tadarus di bumi. Berkah ieu kampung gara-gara aya nu maca Quran. Aduh nuhun Kang abdi didoakeun atuh akang nu bade rajaban didoakeun ku abdi sing kenge ilmu nu mangpaat Kang. Amin Jang. Doa pi doa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Damai Islam lamun geus kitu. Indah Islam ngahiji beda pendapat mampu saling menghargai. Ya mah lain anu teh haram dolala ai sia nya ulah di Majalengka di Karawang nyelap nu kitu aya tatangga pisan deui kuring ngabring jeung barudak ka masjid rajaban nanya keur ngopi mana di hari penimana kaliwatan mana Kang Haji rajaban
waktu itu nak Kang Haji wani eta jelema ya jelema heureuy lain ya sampeurkeun ku kuring ngomong naon tadi ente nya Rajaban waktu itu nak Kang Haji bener ngomong gitu bener Kang Haji itu salah berarti Rajaban waktu itu nak Kang Haji nah enak kuring nanya sia ira hati ditu ngahuleng dikitu maksudna naon Kang Haji sia maksudna naon tadi nya muludan waktu itu nak Kang Haji enak yang nanya sia ira hati ditu panggih jeung sasa di ditu mawa naon sia ti ditu iraha sia reka ditu deui mungkin liur eta jelema digitukeun kok Kang Haji jadi kitu bonganna sia kitu atuh lamun embung di kitu-kitunya ulah kitu tah kitu makana urang dia ulah ih meuni kitu nah naon teh eueuh ti dituna ai can resep mah cicing hargaan we perbedaan leres masing-masing punya sejarah punya riwayat masing-masing punya keterangan hargai ulamanya masing-masing silakan da urang kekeun ge lain tuturut munding ai peringatanna mah lain bid'ah nyaritakeun kejadian Isra Mi'raj lain bid'ah Nabi sendiri yang ngasih contoh Nabi uih Isra Mi'raj pan nyarioskeun ka Abu Bakar Siddiq nyaritakeun pangalaman anak kapayunan Siti Fatimah apa itu bukan peringatan Siti Fatimah sampai nangis dengar cerita Rasulullah ketika diisrokan dan dimi'rajkan cuma tidak dirayakan da beda peringatan jeung perayaan setiap perayaan dalamnya ada peringatan tapi tidak setiap peringatan belum tentu pakai perayaan ari ieu naon kategorina perayaan ngan jerona aya peringatan dibungkus ku perayaan maksudnya perayaan nu teu aya diaya-ayakeun tadina eueuh tenda eueuh panggung diayakeun da beres ge bubar dibongkaran deui da ngahalakan jalan leres di zaman Nabi geus aya kikian encan logika sejarah wae Nabi can ngayakeun perayaan raja mah tenda panggung sound system can pernah atau emut we ku sadayana Nabi rek nyawa tenda ka mana harita. Jadi peringatan dan perayaan sesuatu yang berbeda, serupa tapi tak sama. Peringatan wungkul mah kiai we cukup di jero masjid, beres ngimaman salat isya ngajak ka jamaah. Jamaah, ulah wa ka ararwi, baturan tos wiridan ke kuring rek macakeun sejarah Isra Mi'raj, niat ngagungkeun memperingati Isra Mi'raj Nabi. Beres tutup doa, bubar masing-masing. Jadi nilai peringatan. Tu kudu riweuh mamawa tenda ka jero masjid ka heureun-heureun. Peringatan mah kitu ge jadi ngan ieu mah ningalikeun syiarna wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub keur majeuna urang teh ningalikeun syiar Islam teh di tengah-tengah umat anu keur ruksak loba jelema anu geus teu beuki ngaji teu wauh jeung majelis taklim lumayan ditulungan ku Rajaban nu teu beuki ngaji ge datang keur kieu mah aya cicing teu kudu luak liuk cicing biasa leres di tengah-tengah umat anu ruksak aing ngabangun masjid bapak hade-hade pahebat-hebat mantuan ngaduk ngakutan bata daek masjid geus beres mungesian Kerajaban mah aya cicing biasa jangan mencurigakan biasa bae sugan balik Kerajaban aya hikmahna hatena kabuka geuning resep ngariung kieu teh engke marek milu rutinan rek milu pangajian minggonan engke marek milu berjamaah alhamdulillah ieu syiarna ditinggalikeun leres di zaman Nabi can aya make tena panggung can sabab ngawitanana aya perayaan model kitu muludan model kieu muludan heula ketika beres perang salib kahiji Islam dibantai di Baitul Muqaddas. Baitul Muqaddas direbut di Palestina ku Inggris, disebut perang salib. Sabab tentara Inggris datang ke Palestina ngarebut Baitul Muqaddas, ngabantaian umat Islam, marake jubah, marake kongkorong salib. Catatan sejarah mengatakan 70.000 umat Islam dibantai jadi syuhada. Perang salib kahiji. Anu hirup umat Islam nyalamatkeun diri ngararungsi kalalabur. Anu ka Yaman, anu ka Persia, anu Iran, anu ka Irak, anu ka Damsyik, baheula Damsyik, anu Syria, anu ka Mesir. Kalalabur nyalamatkeun diri sieun dibantai ku Inggris. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun fatrah Islam teh aya kebangkitan. Ningali Islam lemah, Baitul Muqaddas dikuasai ku Kristen Inggris,
Muncullah ulama besar ahli Allah, ulama ahli sufi anu lahir di Kupah. Kupah teh kota leutik di Irak Utara. Eta ulama jenenganana Imam Sirri As-Sitti muridna Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad bin Hambal muridna Imam Syafi'i, Imam Syafi'i muridna Imam Malik bin Anas. Imam Sirri cerdas, cek Imam Sirri eueuh deui carana pikeun ngabangkitkeun jihad umat Islam supaya mampu ngarebut Baitul Muqaddas. Sabab Aqsa Baitul Muqaddas tanah suci umat Islam teu aya di carana, kudu dikumpulkeun umat Islam di hiji lapangan, dibangkitkeun semangatna, dibacakan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Maka diayakan muludan pertama kali di mana? Di Irbil, tatangga Kufah. Sabab Imam Sirri bingung lamun ribuan umat Islam datang tempat teu aya biaya nanti mana. Mulai Imam Sirri mikirkan biaya. Meureun teu dibere dahar ge nu hadir teh cai-cai we mah kudu dibere. Imam Sirri mikirkan biaya. Harita hese dengan biaya. Sabab biaya can kawin jeung Mang Dana. Jadi biaya teh pamajikan Mang Dana. Mang Dana teh salakina geus lah. Ingat Imam Sirri aya raja beunghar di Irbil, eta raja Islam beunghar namina Abi Sa'id Kaukabari bin Zainuddin bin Ali bin Baktikin. Datang Imam Sirri sowan silaturahmi, cek raja aya naon Syekh, kuring boga ide jangan bangkitkeun Islam. Naon idena? Urang ngayakeun muludan, baca sejarah riwayat Nabi, jangan bakar semangat umat Islam supaya mampu ngarebut deui Baitul Muqaddas. Cek eta raja, cocok. Cocok si cocok. Ieu nanti mana? Naon? Duit, biaya. Ad-dunya bid duit, wa ma bid duit sakit. Ad-dunya bid duit gusit. Biaya jang naon nya nu hadir bisi ribuan cai-cai mah kudu dibere kirang berajeng daharna. Cek eta raja tong mikirkeun nu kitu, kuring nu tanggung jawab. Syekh ondang kabeh umat Islam. Ribuan umat Islam datang. Muludan pertama kali gebyar eta Imam Sirri Abi Sa'id Kaukabari bin Zainuddin bin Ali bin Baktikin mencit ontana 500 onta, mencit dombana 5.000 domba. Tetanggung eta raja. Urang boro-boro nyumbang onta lagi eueuh di urang mah. Boga hayam hiji digebahkeun sieun kapanggih ku panitia. Da panitiana careuh meureunan. Pelecehan teh jelema teh. Panitia mau proposal ge minta andana ngageblugeun pantok. Meni izin ka panitia teh. Bahkan nitah ke anakna cicing dihareup lamun yakeun mak bejakeun can balik. Terus mah pelit ngabohong deh. Anakna jadi satpam dihareup. Para karang taruna datang. Assalamualaikum. Yang mana aya? Ya budak leutik jujur teu bisa ngabohong. Cek emak ge can balik. Panitia reuas can cek emak. Iraha jang bieu. Berarti emak aya di dapur. Atuh jadi kanyahoan. Subhanallah. Atau itu boga mah teu boga bae jujur panitia hampura. Caroge euceut teh can uwih ti Jakarta, euceut keur teh nyekal duit. Ari nyumbang mah hayang ngagungkeun Isra Mi'raj Nabi, ngan euceut can nyekal duit, engke ari rezekina disusulkeun. Ngan cai-cai we mah aya, ngopi heula we nya ngopinya. Pan genah basa-basi coba. Leres teu? Ieu mah sakalina kanyahoan beri popolotot merekna. Tulis nyumbang tah. Umumkan Jumaah, umumkan tah 5.000. Astagfirullahaladzim. Yang dicekek logor jelema gitu 5.000 yang diumumkan Jumaah. Gantung na kulkas. Subhanallah. Gebrakan pertama bangkit Islam nyambung ka Damsyik. Muncullah panglima perang Islam menjadi panitia Maulid Nabi dan Isra Mi'raj. Siapa? Syekh Nuruddin Zanki menjadi panglimanya. Bangkit dari Islam di Damsyik, nyambung ke Mesir. Muncullah panglima perang Islam keturunan darah Kurdi bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Sanggeusna bangkit Islam karak mampu ngarebut deui Baitul Muqaddas. Sabadana Salahuddin diangkat menjadi panglima perang. Makanya Inggris dendamna nepi ka ayeuna ka Salahuddin. Jadi keturunan darah Kurdi nu terkenal di dunia aya 3. Hiji Al Imam Muhammad bin Muhammad Al Ghazali. Imam Ghazali turunan darah Kurdi. Nu kadua turunan darah Kurdi yang terkenal di dunia yang kedua Al Imam Muhammad Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Salah seorang ulama besar bermadhab Hambali tapi nyieun paham anyar. Nu katilu
Ieu tokoh darah Kurdi yang terkenal ngan ieu mah hiji-hijina nu paling dibenci ku Inggris sampai ka ayeuna saha Salahuddin Al-Ayyubi. Makanya pecah perang dunia pertama, Inggris datang ngajajah Mesir. Begitu datang ke kota Mesir, ke negara Mesir, tentara Inggris lain ngarebut istana Mesir lain, tapi neangan pemakaman sadayana makam digali, dihancur-hancurkan milarian makom Salahuddin Al-Ayyubi. Dendamna Inggris itu subhanallah. Ya perjuangan Islam dibangkitkan semangatna tina muludan tina Rajab sampai Salahuddin mampu ngarebut deui Baitul Muqaddas. Alhamdulillah. Nah Islam make mengakui Baitul Muqaddas pan pernah jadi kiblat Rasulullah. Baitul Muqaddas teh waktu Rasulullah di Madinah sate acan aya parentah ka Ka'bah, ka haram Ka'bah, pan ka haram Baitul Muqaddas heula. Salat lohor Rasulullah karak di 2 rakaat yang hareup ka Baitul Muqaddas, datang malaikat Jibril, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Kudu ngabalikeun kiblat anjeun 180 derajat. Rasulullah ngabalikeun badanna asal ngiblat ka ditu ka Aqsa, muter bandana langsung ka dieu ka haram Ka'bah. Makana diabadikeun di Madinah, maka aya masjid kiblatain, masjid 2 kiblat gitu. Jadi masih kan tanah suci Islam eta teh katilu, hiji Mekah, 2 Madinah, katilu Aqsa. Ditambah deui diangostar Kangjeng Nabi ketika bade naik ka langit Mi'raj di Baitul Muqaddas Masjidil Aqsa. Bahkan batu nage aya keneh ngambang teu napak eta batu di lebet Masjidil Aqsa. Kamari ka ditu Pak. Beri keur genting deh. Mudah-mudahan ye sing tiasa kadaritung kenya. Ngan lamun mau rombongan sabeus eta hiji kudu ditahan, dijadikeun sandra ku tentara Israel di posko jang jaminan gitu. Lamun jamaahna di Indonesia ya sabeus, makana kudu saelep teu aya, teu anu ditahan. Paling 15 orang tiasa lebat ka Aqsa. Lamun lebih dari 20 30 hiji kudu disimpen di posko keamanan Israel. Jang sandra nah jang naon jaminan. Jang naon kadinya ditahan heula mah teh nyaho Aqsa kitu mah. Wis 5-5an gitu. Jadi aman teu dicuriga. Jadi ngambang eta batu tilas panincakan Rasulullah bari terbang ngambang. Teka ajaiban subhanallah. Allah nu nangtoskeun fa'alu lima yurid. Alhamdulillah. Bu pan dibawa serius sejarah kana panon lompatna kieu. Serba salah. Kayak ngalawak wae pan lain jojon ieu teh. Atuh ngaji teh kudu aya balik, aya bawaeun balik, ilmu meunang hate kahibur kitu nya. Amin. Ngadua we balik ka nya. Can beres. Atuh teruskeun heula saeutik. Can rajabana oge. Tah jadi perayaan anak ayah di zaman zaman para tabiin kadi diayakeun. Tapi tetap we bid'ah ya perayaan, muhun bid'ah. Ngan kategorina perayaan kieu teh bid'ahna mahmudah. Kullu ma uhdisa wa lam yukhallif kitaban aw sunnatan fahuwa minal bid'atil mahmudah. Setiap perkara nu teu aya ti nabina tapi henteu bertentangan jeung Quran, teu bertentangan jeung hadis disebutna bid'ah terpuji. Nya perayaan teh ti Nabi tapi eusina ieu perayaan tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Sabab ieu eusina ngagungkeun Kangjeng Nabi. Sedangkan ngagungkeun Nabi, nulungan syiar agamana Kangjeng Nabi, itulah ciri-ciri orang beriman anu bakal menang keuntungan di hadapan Allah. Surah Al-A'raf ngajelaskeun Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Wallahu a'lam bimuradih. Maka sana jalma nu iman ka Rasulullah, jalma nu ngagungkeun Rasulullah, jalma nu nulungan syiarna agama Rasulullah, jalma nu nurut ka perintah-perintah Rasulullah, itulah orang-orang yang beruntung di hadapan Allah. Alhamdulillah. Eusina rajaban teh geuning iman, dalam mun teu iman moal kadari leres. Eusina rajaban teh ngagungkeun Nabi leres teu. Eusina rajaban teh geuning ngahirupkeun syiar agama Nabi. Naon syiarna? Tolab lamun rutinan minggonan paling aya 10 15 20 urang, tapi ku rajaban jadi ratusan ye jamaahna. Jamaah Nurul Bayan. Alhamdulillah ditulungan. Oke, eusina rajaban silaturahmi nu tadina teh amprok jadi amprok, teh kenal jadi kenal, pan ini piwarang ku Allah ku Rasulna leres.
kuring jeung sobat ti Raja Galuh lila teu panggih amprok deui ayeuna tah hideung jelemana kaosna bajuna Ki Haji Amin ti Raja Galuh ti Cibuni ya Setu Cibuni putrana almarhum Abah Haji Aang Abdul Haris Setu Cibuni umroh jeung kuring ngamilu wae ieu mah ka Mesir milu ko ieu milu kemana kemari ka Gua Hiro ka Turki milu usum salju dasar orang lemur gitu cek mahna ge kitu atuh kuring ngahod-hod teu kuat alhamdulillah sing berkah ilmuna amin amin we mana mah atuh ngaranna amin udah kitu rek amin amin ngaran manehna amit amit amin amin doakeun ya putapun guru ti Raja Galuh sobat alhamdulillah tiasa penak deui di dieu wasilah anjeunna tiasa ka dieu alhamdulillah oge Pak Asif tah alhamdulillah mana Asif tuh Asif ek nurutan karena aing tah teh kuring mah Asep mana Asif Asif Barhoya atuh patihna jin eta teh jin di zaman Nabi Sulaiman patihna jin dipanggil ku Nabi Sulaiman karena Asif Barhoya gitu jin ieu teh jin Asif ya Allah As-Saif beri As-Saif teh berenang pedang gitu ngan datang ke Indonesia mah jadi Asep datang ke Majalengka jadi Asif subhanallah hadirin hadirat rahimakumullah tah perayaan bid'ah tapi mahmudah bahkan Syekh Jalaluddin Asyuyuti ngomentar perayaan model kieu saur Syekh Jalaluddin Asyuyuti hiya minal bid'atil hasanat allati yusabu 'alaiha sahibuha lima fihi min ta'dhimi qadrin Nabi sallallahu alaihi wasallam merayakeun nu kieu teh bid'ah teh ti nabina tapi bagus lamun dipigawe bakal menang ganjaran sabab ieu jelema nu ngayakeun muludan ngayakeun rajaban eta didorong ku rasa cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya untung orang diberi modal ku Allah jadi umat Islam dua modal dua daya fikir daya zikir beda jeung kafir ai kafir mah sadaya hiji daya pikir wungkul akal wungkul ai urang mah komplit dua daya pikir daya zikir naon daya pikir akal daya zikir iman makanya jaga ya keimanan insya sok sanajan loba nu ngancurkeun ayeuna julik nyinggir wuri setan milu mijah make pakaian Islam ngaku Islam asup kalau melumur umat Islam awas ulah kajebak bisi taliti jeroanana bisi ngancurkeun iman ngancurkeun akidah urang mantak sing kuat ya akidah Ahlussunnah wal Jamaah amin ya Allah ya Rabbal alamin jadi aya pikir aya zikir urang mah aya akal aya maksudna naon Asep ieu dua modal akal jeung iman fungsikeun dina relna heula masing-masing contona naon nu kaharti ku akal mana nu kudu ditarima heula ku akal mana nu kudu ditarima heula ku iman ieu kajadian nu kudu ditarima ku akal heula iman heula kudu mampu ngabedakeun mana pasir mana beas padahal lamun salah aya mah salah ningali beas dianggap pasir dianggap beas me dianggap awewe dianggap me da aya mah loba awewe jiga ulah gitu siapa atuh pan embe bujurna ka mana-mana terbuka enak ge loba awewe jiga embe di dia aya nu kitu teu aya teu aya nu ngaku mana kejadian nu kudu ditarima heula ku akal contoh aya truk naikkeun pasir gede eta truk si Asep Mubarok ningalikeun eta truk di sisi sungai belah dia sungai na gede lebar caina banjir ditinggalkeun ku Asep Mubarok eta truk karake 5 menit si Asep Mubarok balik deui ka sungai kaget reuas eta truk tiasa pindah tempat ngaliwatan sungai anu sakitu gedena 5 menit ditinggalkeun truk pindah tempat biasa luar biasa sing kompak jawabna biasa luar biasa nah make luar biasa pan aya jembatan astagfirullahaladzim oh berarti daya pikirna can aktif ya seritna loading aktifkan daya pikirna eta mah ku daya pikir we ku akal make nyebut luar biasa nu ngajawab luar biasa berarti ngabayangkeun trukna renang sering teu ningali truk nyebrang jembatan sering teu biasa luar biasa
tuh ayeuna mah beres biasa. Oh tadi mah luar biasa geus aktif ayeuna mah akalna. Truk nyebrang sungai 5 menit mampu biasa luar biasa. Naon sababna? Beres aya jembatan. Tadi mah teu mikirkeun jembatan teu. Kaudag ku akal. Ayeuna zikir iman, ayeuna iman ye. Fungsikeun, aktifkeun bluetoothna iman. Kapungkur Nabi Musa diudag-udag ku Firaun bade dibunuh. Nabi Musa diudag-udag ku Raja Ramses rek dibunuh. Terang Raja Ramses adina kejo Rames. Firaun. Nabi Musa diudag-udag ku Firaun rek dibunuh ka pojok ka Lautan Merah, lumpat ka tukang Firaun geus deukeut rek ngabunuh, lumpat ka heup Lautan Merah membentang luas rek nyebrang Lautan Merah can aya parahu, rek nyieun jembatan atuh jelas harita can aya nu dagang semen. Muntang tulung ka Allah, Allah nu nulunganana idrib bi asaqal bahra. Musa, tengeul Lautan Merah ku tongkat anjeun, digebuk Lautan Merah, brai, belah jadi jalan membentang luas. Nabi Musa mampu melewati Lautan Merah tanpa jembatan biasa luar biasa. Naon sababna? Belah diheula. Nabi Musa nyebrang Lautan Merah tanpa jembatan biasa luar biasa. Luar naon sababna? Mukjizat Allah, kawasa Allah. Naon sababna? Mukjizat udah ngadenge ti batur bieu. Naon encan nanya? Nabi Musa nyebrang Lautan Merah tanpa jembatan biasa luar biasa. Luar biasa, cek akal luar biasa, sabab di luar jangkauan akal. Sabab biasa nama aya jembatan, aya parahu, eta mah teh aya jembatan teh aya parahu bisa nyebrang berarti luar. Naon sababna? Kawasa Allah. Nu ngajawab mukjizat Allah, nu ngajawab kawasa Allah berarti imanna geus aktif. Nu ngahuleng towerna jauh. Teuing kuotana beak sugan. Nabi Musa nyebrang Lautan Merah tanpa jembatan biasa luar biasa. Cek akal luar biasa. Dihujah naon sababna? Subhanallah, iman naik. Itu kekuasaan Allah. Subhanallah, itu pekerjaan Allah. Subhanallah, kudrah ilmunya Allah. Subhanallah, kahoyong Gusti Allah. Subhanallah, mukjizat di Allah. Lamun geus dipasrahkeun ka Allah, saha nu wani ngahujah ka Allah. Leuwih ti kitu Allah mampu ngayakeun. Lamun dijawab ku akal deui, Nabi Musa nyebrang Lautan Merah tanpa jembatan biasa luar biasa. Luar biasa. Naon sababna? Ajaib. Lamun ngajawab ajaib masih bisa dihujah. Naon sababna ajaib? Aneh. Jembatan bisa nyebrang masih bisa dihujah. Naon sababna aneh? Teu kaharti ku akal. Sabab jembatan bisa nyebrang. Naon sababna teu kaharti ku akal? Luar biasa atuh bulak-balik we di dinya. Nepi kalenang botak bulak-balik. Tapi lamun langsung dijawab ku iman, subhanallah, itu kekuasaan Allah. Sanu bisa ngahujah. Leuwih ti kitu Allah mampu ngayakeun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah kerjakan itu menurut kehendaknya sendiri, tinggal kun, jadi, maka jadilah. Fa'alul lima yurid. Apa yang Allah kerjakan menurut kehendaknya sendiri, gampileun Allah leres. Makanya bagian kaitanana jeung Isra Mi'raj iman heula nu narima. Ulah nepi ka ruksak ieu akal, lamun akal heula melenceng, piraku Nabi bisa ngapung. Emang geus boga kapal? Astronot Amerika ke miliaran dolar biayana jadi astronot ke ruang angkasa, sedangkan di ruang angkasa tepan hampa udara, lamun teu make jaket pengaman bisa pae bisa tutung. Nabi geus boga jaket, nah boga modal miliaran dolar, boga pesawat yang ngapung, teu boga geuning bisa naon sababna? Subhanallah alladzi asra bi abdihi. Lain kahayang Nabi Isra Mi'raj, kahoyong Allah, lain pada mela Nabi dipidamel ku Allah. Lain berangkat sorangan diberangkatkeun ku Gusti. Maka Nabi abdihi lain biruhihi.
Ya jangan bantah jelema sebagian Islam anu ngomong Nabi Muhammad Isra Mi'raj ruhna wungkul cenah henteu jeung jasadna atau lamun teu jeung jasadna ngimpi lamun kitu carana henteu nyata. Berarti salat 5 waktu hasil ngimpi. Lamun kitu cara salah ieu kalimat subhanalladzi asra bi abdihi atuh ganti biruhihi. Yang dicekak mah bareng-bareng sia ngarubah ayat. Allah ngajelaskeun surah An-Najmu diperkuat deui. Bismillahirrahmanirrahim. Afatumarunahu ala ma yara walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha wallahu a'lam bimuradi. Nabi ningali malaikat Jibril dengan mata kepalanya sendiri. Di mana? Di sidratil muntaha. Ketika Nabi bade ke aras, Jibril tengiring. Maka sahur Nabi, Jibril lamun kaula ke aras sorangan anjeun teu milu, engke lamun kaula di aras ningali nu aneh rek nanyakeun ka saha kaula panti mimiti indit jeung anjeun bareng. Cek Jibril, Gusti nyarios di aras kaula di Sidratil Muntaha ngupingkeun. Kumaha carana Jibril? Pan anjeun teu katingali. Mangga ayeuna tingalikeun ku Gusti. Jibril ningalikeun jirimna di Sidratil Muntaha. 600 jangjang malaikat Jibril dibeberkeun sadayana surga makla hampir katutup ku malaikat Jibril. Bengong Rasul dirinya. Sakit la akla la surba wala nauma. Teu dahar teu nginum teu sare Jibril ku badag-badag teuing. Cek Jibril tong geus carios mangga naik saliran nu diwidian ku Allah ka aras. Lamun kaula maksakeun ngiring naik ka aras hancur awak kaula. Rasul nyalira. Begitu lebat ke aras kaget. Nuju Mi'raj. Rasul ningali 2 golongan ke digulung ku cahaya kemuliaan. Jibril di aras, Jibril di Sidratil Muntaha. Aya naon Gusti begitu ganti? Ilmu telepon teh tidinya, Mimin, Nunung, Tati. Yayah, ebah dengekeun, Acih dengekeun geura. Kudu nama nu nyarieun HP teh Islam kudu nama. Ilmu telepon teh tina rajaban, Rasul di aras, Jibril di Sidratil Muntaha. Lamun digali ku ilmu teknologi, Allah geus ngajarkeun bahwa dina hiji waktu bakal aya ilmu teknologi tentang bicara jarak jauh. Haji Amin di Raja Galuh, kuring di Cikampek. Ye, cager, asa pahareup-hareup. Tungtungan teh mehna muah cenah. Di baseuh aing HP. Haji Amin, iya amit-amit. Gitu Bu. Kudu nama nu nyieun HP teh Islam, ieu mah Korea. Nu teu iman ka Allah ka Nabi teh nyaho rajaban. Nu bijil teh Samsung deui. Cik atuh Islam nyieun HP ulah Samsung, Samsudin. Android. HP merek tolaal. So ku ilmu teknologi naon sok aya tina rajaban sadayana ilmu bedah, ilmu operasi forensik itu dari rajaban Isra Mi'raj. Nabi saacan berangkat dicandak ku Jibril ka sumur Zamzam, dibelah dadana, dibersihkeun manahna. Lain berarti kotor eta mah nu bersih lebih dibersihkan lagi. Ngan aya 2 pelajaran, hiji nu kudu dibersihan teh hate urang umat Islam. Nu jelas loba kotor. Nu kadua Allah mere pelajaran dina hiji waktu bakal aya ilmu kedokteran tentang ilmu bedah, ilmu operasi. Kudu nama Islam nu jarene dokter operasi supaya ginjal mayit teu dijualan. Ya Allah ya Rabbana. Ilmu kendaraan tina rajaban. Nabi ti Masjidil Haram Mekah ka Masjidil Aqsa Yerusalem Palestina pan eta teh 3 bulan lamun make onta ku Rasul ditempuh dengan beberapa detik saja. Berarti Allah mere pelajaran dina hiji waktu bakal aya peralatan modern adalah peralatan yang mampu mempersingkat perjalanan. Kuduna 3 bulan beberapa detik bisa ditempuh. Naon eta teh? Motor, mobil. Kuring lamun lempang ti Cikampek ka dieu rek sabaraha bulan nepina. Contoh 2 bulan karak nepi mun salamat deh. Tapi ayeuna mah cukup 4 jam 3 jam saja nyampe ka dieu. Make naon? Mobil. Nu jadi pertanyaan, saha nu nyieunna eta mobil? Jepang. Anu teu iman kana rajaban. Kuduna mah si Jai nu nyieun teh.
si Rosid nu nyarieun teh atuh heuh si Pepen si Udin nu nyarieun teh si Ujang si Komar nyieun motor Yamaha deui coba ganti nu nyieun motor teh urang dieu made in Islam ulah Yamaha ya Mahmud semen ge ulah 3 roda 3 bedug leuheung we Islam lo boga pabrik semen mah pasantren dijieun teu hese tinggal nyokot ka pabrik boga pabrik sorangan Islam teh kitu 3 bulan bangkrut pabrikna atuh pada nyokotan wae unggal poe sok bangkit Islam ulah katinggalin leres itu berbagai macam paham ilmu tina rajaban ngan urangna katinggalin wae ngan parbut kuno teh jeung kulhu urang mah ayo bangkit umat Islam ulah diantep bodoh para karang taruna harus cerdas insya Allah. Jadi Isra Mi'raj kudu ditarimana kudaya zikir ku iman nu percaya nu yakin insyaallah bahwa Nabi Muhammad teh ruh jeung jasadna berangkat sabab sanes berangkatnya lira diberangkatkeun ku Gusti Allah. Ketika Nabi di aras berteriak dijawab sama malaikat Jibril, apa itu Rasulullah? 2 golongan yang digulung dengan cahaya kemuliaan. Siapa itu Jibril? Itu umatmu, umat kaulan kumaha Jibril ya jelema teh ku mulia-mulia teuing. Hiji umat anjeun anu di dunyana hatena rindu hayang ka masjid wae bakal hurung ke di poe kiamah jelema nu daek berjamaah. Allahu akbar Allahu akbar. Makana adana karang taruna nu geus dilatih suarana ulah nu ngagaleong we metik deui nu adan teh halo lain kunanaon ari huntu beak teh yeuh kana makhraj ruksak kana lagu leungit pabeulit jeung bengek eungap subuh adan as-salatu khairun minan naum batur minan naum minan nahaun. Karang taruna bangkit, karang taruna dilatih heula karang taruna nang molor wae sia mah da begadang jago pas subuh eueuh memolor, jangan memolor menghudang mengilit ke masjid budak ora paseh keneh dilatih kiroatna laguna sabab dina Islam ge aya agama ge aya seni agama tanpa seni sepi sok adan teu make seni preman karak insap terus gegerewekan subuh adan can dilatih oge sora heuras mun lempeng wae Allahu Akbar Allahu Akbar subuh-subuh masjid pada ngepung jelema ngadadak edan di masjid gara-gara adan teu make seni hayya ala sholah Masya Allah atuh kerusuhan di masjid subuh makanya seni belajar Allahu Akbar Allahu Akbar alung adzan gaya Mekah teh ada nu kieu ada nu kieu Allahu Akbar Allahu Akbar kadipaten rada ngeunaheun tadi ngaliwat ade nu kieu Allahu Akbar Allahu Akbar harga lingga nu ada nama kacamata tuh aya datang ade nu kieu adan Allahu Akbar Allahu Akbar mana teh salah manggu Nurul Bayan
Itu situ tuh pamajikan melototan berarti nu adan subuh itu salaki namarinan. Makanya di lemur teh kudu aya pasantren, di lemur kudu aya santri supaya hirup siarna ibadah. Lamun eueuh nu ngora eueuh santri eueuh nu saroleh pareum maaf lain ulah ku aki-aki lain karunya ya mah subuh ngadengekeun ti miti hudang nu ngahudang teh aki-aki asa ngadengekeun festival aki-aki. Lemur belah ditu astagfirullah nu molor mungkin mebes temalan lemur belah ditu eling umat eueuh nu areling frustasi aki-aki da eueuh nu datang tungtu nama subuh di masjid opatan aki-aki kokol bedug katil temalan lemur belah ditu CS na deui wae mangga ka para wargi sadayana geura gugah sakedap deui subuh mangga tipalih kulonna wetan kaler kidulna gugah mangga geura kacarai ari tos dicarai marek sarare deui ge heug bae aki-aki nepikeun ieu budak ngorana arah redan wae tuh da budak ngora mikir salin nyengir pinuhan berjamaah ku budak ngora pantas gagah Islam teh bener teh maaf lamun teu nyiapkeun ti ayeuna regenerasi ripuh pejabat mah teu sieun kuring mah lurah eureun loba gantina kuwu eureun loba gantina camat eureun loba gantina bupati eureun loba gantina komo artis mah balata ribuan jutaan calon artis geus ditampung ku TV maka ayeuna aya audisi Jaipong di Karawang aya ayeuna tu blang atuh blak tung ting tung tung aing tatanggana sok yang artis Jaipong aya artis dangdut geus disiapkeun KDI Akademi Indosiar aya kapake mic yang ngeunaheun ya artis pop rock band aya di RCTI ya Allah tapi khawatir calon imam masjid sok kayo lamun teu nyiapkeun ti ayeuna anak kudu bangkrut ya masjid boga ustad di hiji-hijina imam hiji-hijina rek salat maghrib ustadna gering sing haruleng bapak-bapak di masjid jadi itu maghrib teh euy atuh jadi can mulai kiai na can datang emang kamarnya teuing emang aing ngasuh atuh jadi rariweuh di jero masjid marbutkeun pahisan kosong untung aya RT ka Paimaran sugan teh RT rek ngimaman malah pengumuman bapak-bapak pantes ieu imam diantos teh aya bi aya kabar bahwa kiai nuju teu damang mencret berat kumargi imam na teh aya kapaksa maghrib kanggo weung ieu kusim kuring sementawis diliburkeun RT goblok maghrib libur rasan tereh kiamat eta mah teh sok siapkeun regenerasi imam mantak ibu pak maaf lamun urang gaduh murang kali aya di pasantren istiqomah di pasantren kudu bunga itulah mutiara termahal yang masih tersimpan lamun aya di dia barudak santri ulah gengsi jadi santri kudu bangga ayeuna urang teu dipalire jadi santri kadang diledek dihina dipandang sebelah mata kita jadi santri lamun teu istiqomah keun di ayeuna urang cicing di pasantren yakin dina hiji waktu Indonesia bakal ngabutuhkeun santri saksian ke tinggal jelema bararodo ke di akhir zaman
mulai hanyakal tina kabodohanan rek salat teu nyaho ilmuna, rek wudu teu nyaho ilmuna, maca Quran teu nyaho ilmuna, datang ka ulama sepuh geus teu araraya, kiai sepuh geus teu araraya, rek menta ilmu ibadah ka saha eta jelema bodoh engke, pasti ka santri nu ayeuna nu engke bakal jara di ulama. Syubadul yaum rijalul ghad, santri hari ini adalah ulama-ulama di masa yang akan datang. Bagja Bu Pak lamun sakaratul maut rek ninggalkeun dunya, maut ngaranna dikurilingan ku anak nu jago ibadah, hasil didikan pesantren. Bapak ibu bawa anak tilu marah santren kabeh, bapana sakaratul maut, anakna di bejaan, bapak gering ripuh. Datang anak nu bungsu di pesantren nyokot Quran, terus diuk gigireun bapana nu keur sakarat. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Datang anak nu kadua langsung kacai wudu nyokot Quran, diuk gigireun bapana nu keur sakarat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Datang anak nu cikal terus wudu diuk gigireun siraheun bapana nu keur sakaratul maut, diangkat sirah bapana, dilahun ku anakna, ditalkinan ku anak. Pak, jaga iman sing kuat, sing istiqomah, tuturkeun ieu kalimat nu diaos ku abdi, la ilaha illallah. Bapana nuturkeun keur sakaratul maut ngucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Les bapak maut nikmat ninggalkeun dunya mayun ka Allah, sabab diantar ku anak-anak nu saroleh nu bijil tina bibirna kalimat zikrullah. Hayang teu kitu ngeus dipariksa budak bisa ngaji Quran budak, eta masalahna. Tapi rugi cilaka ibu bapak sakaratul maut digulung ku anak araredan, bapana sakarat, anak nu bungsu na kokoloyongan balik da geus ngoplos kerating deng campur jeung soptek, goblok ta budak. Bapana sakarat malakah kekeleuweuhan, lah bapak action, batur sakarat disebut action. Datang anak nu kadua awewe ngadon ngagandengkeun lain istighfar, ngagugulung bapana sakarat. Satu Pak, nyai hampura loba dosa. Satu Pak, nyebut Pak. Bapana mikir lieur keur sakarat, aing kudu nyebut naon. Bae kok nyebut. Datang anak nu cikal leuwih edan eta ngogandengkeun, ngogugulung bapana. Ampura abdi can bisa nyenangkeun bapak. Geus atuh Pak bebaskeun we bebaskeun. Tong loba pikiran bapana, geun bae sawah mah ku abdi, kebon ku abdi, imah, mobil, warung kabeh ku abdi. Bapana teu jadi paeh. Malah bapana gorejat ngadadak cager nulak cangkeng ka anakna goblok sia aing can paeh geus ngarampok sia. Ih amit-amit naudzubillah min dzalik. Rugi boga anak doraka kitu. Entak para santrenkeun budak teh supaya ngangkat derajat indung bapa dunia akhir. Ya gara-gara jauh tina agama kan tingali budak ayeuna. Budak SD geus wani gelut make celurit ayeuna mah. Beda jeung urang baheula mah urang sakola teh mau watas, mau buku, mau patlot, mau pulpen. Budak sakola ayeuna nulisna lain make pulpen, make celurit. Budak SMP wani ngabunuh, wani ribut ayeuna mah, da geus ruksak akalna jauh tina agama. Sok tingali tafakuran lingkungan ayeuna di zaman era goblogisasi ayeuna. Loba guru nyeri hate ku murid. Loba budak wani ngagebugan guru ayeuna mah. Loba kolot nyeri hate ku anak. Teu saeutik anak mehan indung bapak ayeuna leres teh. Jauh didikan agama. Beda jeung baheula urang. Boro-boro ngadenge ngadat indung bapak, karak ngadenge sora dehem ngadeg-deg urang mah sieun. Rek ngaliwat ka jalko imah, pantau kahalangan mak jeung bapak di tepas imah, baheula mah panggung saung panikmat imah teh. Rek ngaliwatan kahalangan, mak pak calikna geser saalit abdi bade ngalangkung bisi kadupak ku abdi, nikmat hate kolot ningali akhlak mulia budak kitu. Budak orang gitu tak enak ngaliwat sebuah perasaan budak enak indung jajalanan pura-pura teu neuleuh main seret mereka nyungsep indung
bapak ngajepat di tengah imah dilengkahan syak gua jeleng ngalengkah kagok nincak beheung bapana meningek anak juri gisugan eta geus nincak beheung bapana molotot ka bapana lain menta hampura bokap sih bokap teu nyambung aya dahar jeung pinang kaluar tina bibir jadi bokap trojol indungna ih nyokap datang nini na nyokep trojol akina ho nyakop riweuh bahasa ieu loba kolot nyeri hate ku anak leres teu tak doakeun anak urang sing saroleh solehah amin ya Allah ya Rabban ya Allah ya Rabban. Jadi tina peringatan teh naon cenah ibu tadi poho deu aya nu diinget-inget aya nu diingetan nu katilu tina memperingati aya nu boga ingetan saha para panitia nu ngayakeun ieu acara tandana para panitia masih keneh boga ingetan inget kana jasa-jasa Kangjeng Nabi Muhammad pamit aya jasa perjuangan Nabi Islam moal nyampe ka urang leres atuh wajar satahun sakali urang ngagungkeun Rasul Rajabna muludna Muharramna wajar naon sababna nu diperingati ku urang satu-satunya manusia yang paling besar jasanya kepada kita. Jadilah orang yang baik. Orang yang baik adalah orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Betul? Sing bisa nyieun jasa ka batur ulah pinter ngadaharan jasa batur. Leres teu? Leres teu? Leres teu? Atuh kitu urang teh. Lamun urang teh aya cintana Nabi, maaf Bu, Pak. Rasaan hina urang di hadapan Allah. Iya cerina kamuliaan umat Rasulullah teh dibandingkan jeung umat nu sejen urang teh gara-gara aya cintana Kangjeng Nabi ka urang aya syafaahna urang ngandelkeun kamuliaan di hadapan Allah ngandelkeun salat urang maaf tahu diri urang mah salat boro-boro nyampe khusyuk urang mah salat tumaninah ge can bisa jujur jang si Asep Mubarok ya ari ibu mah geus khusyuk bawaning ku khusyuk nepi ka poho geus rakaat sabaraha ieu teh atuh lain khusyuk ngahuleng saeta lamun ngukur kamuliaan urang di hadapan Allah ku salat urang dan leres teu sok tahu diri urangna salat kualitas salat urang boro-boro nyampe khusyuk tumaninah ge can bisa bapak berjamaah Allahu akbar soca lain melotot kana tempat sujud bapak mah lain mapayan samping batur di hareup BHS mahal awa di morge alus Allahu akbar tapi dah bejana mahal sarua gajah duduk sami Allah keur salat jadi ngawiri di samping lamun ceuk malaikat dibebaskeun geus ditajong jelema nu salat kitu ceuk malaikat balanjana di toko mana euy keur salat mah paya samping batur ya Allah panon kaganggu urang mah bener teu keur salat cepil kaganggu maaf ibu lamun sholat isya lain gara-gara adzan isya ibu mah lain gara-gara iklan ku anakna geus dibejaan mah adzan isya lila isya mah waktuna ieu nyaah keur ramena heula ke ari iklan teu sholat isya teh ari dar we iklan karak ka kamar sholat anakna ngomanduan hareupeun TV mah iklan ge seueur cenah tenang da iklan lila geus meunang 3 rakaat anakna ngagoak hareupeun TV mah mulai Allahu akbar sami Allah Allahu akbar attahiyatu assalamualaikum cium loncat langsung gua jeleng anakna katidihan dina bangku remote direbut tina leungeun anakna ditakolkeun kana sirah budak dak budakna dipindahkeun ka si tayo heula amak-amakan ka anakna pindah-pindah wah hanca raramena salat ancur wiridan lapur hulu budak genjur kaganggu cilik irung kaganggu tak wayahna imah deket masjid waktuna salat lohor asar wayahna ulah ngagorengan lauk asin mebes ka masjid haseupna bisa anu keur salat lohor lapar candahar seng haseup peda nu salat murilit langsung aduh cocokna jeung jengkol gara-gara liang irung komo liang handap maaf jujur pasti anu ngalaman keur salat berjamaah nahan hitut ayo
rek dibatalkeunnya sarokaat deui teu dibatalkeun geus nyedek kana gerbang tungtuna mah eta makmum ambek-ambekan di tukang geblek imam lila-lila teuing ieu teh atuh imam teh nyaho sia rek hitut ari imam mah nyantai wae imam mah eta nu nahan hitut mah lah sok ngagerebeg awak aya sia pernah rumasa mantak dibahas ke kuring ngalaman ho nahan hitut mah ambek-ambekan ya Allah hari imamna lambat dan geus sepuh Allahu Akbar eta ruku Masya Allah bujur mereka nyengsol da sieun ngabelenge ditahan eta hitutnya sarokaat deui kadapruk sujud makin nonggeng nilep eta bujur ini empot sieun ngabeledag dar tahiyat diuk meuning grebeg dar imam diharap assalam juger nembak astagfirullahaladzim jadi ngarubah aqaid sia teh ai salat teh diawali ku takbir diakhiri ku salam lain diakhiri ku hitut atuh salam heula assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi geus teu kuat mah luncat kana bedug jeger tembakeun jauh rek mudag kahusuan salat urang tumaninah ge can bis paling Pak Haji Bu Haji tah geus ngalaman salat ceurik teh di mana di Mekah jujur komo nu kakarak mah ka Mekah nyurucut ningali Ka'bah nangis dar imam geus mulai ngomandoan di haram qomat geus dikumandangkeun Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas salati hayya 'alal falah qad qamatis salatu qad qamatis salah Allahu akbar la ilaha illallah mulai imam ngomandoan di hareup stop wa tatinu sufufakum luruskan saf Allahu akbar Bilal milu ngagoak Allahu akbar teu saeutik nu salat nyurucut Cipanon ngadadak poho kana ongkos da batin nikmat nguping suara imam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin tenang Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tenang imam maca Yasin eueuh nu reuwas dan nikmat suarana coba di dia maca Yasin maghrib imam Yasin makmum calangap di tukang wah Yasin lila diuk di Mekah mah nikmat Allahu akbar Allahu akbar Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd nikmat nah, punten ka saha ka Bapak Abbas Ibu Nanan terus Kang Kotohari Ibu Sarah di blok Salamanggu insyaallah tahun ieu rek berangkat jadi tamu Allah
Selamat menikmati ibadah di sana. Karasa nikmat. Haji umroh teh ibadah capek, ongkosna mahal, resikona nyawa, tapi aneh teu aya nu kapok. Sabab naon? Aya nikmat batin. Karak ningali haram nage komo nu kakarak. Brai. Di hotel berangkat ke masjid, wow di halaman haram kuring kamari keur ngambimbing. Nya aki-aki gigireun. Yuk. Disangka ku kuring wiridan. Oh geuning mewek. Ceurik. Kunaon bah? Loba dosa. Kuring ge loba. Yang haji naon? Masjid Haram namana ieu hareupeun. Disangka hotel. Kakarak. Ka'bahna di mana? Di jero. Aya keneh atuh aya. Geus loba tatanya aki-aki ah. Nikmat. Resiko nyawa ongkos mahal tapi teu aya nu kapok. Mantap urang dia sing nararasib teu acan ya. Hayang ka ditu hayang. Entos daftarna acan. Rek saha nu mawa mimin? Hayang ka ditu daftar henteu atuh moal berangkat teh daftaranana. Nyopan duit teh boga asep. Lamun rumah sacan aya duitna heulakeun daftar ka Allah. Allah nu gaduh Mekah Madinah. Bukan orang kaya, banyak orang kaya yang nggak nasib. Duit loba, imah gedong, mobil balatak, mewah, toko di mana-mana, diajak ke Mekah, engke-wae, maot ngejemput manten. Allah yang punya Mekah Madinah. Bahkan tibalik, loba jelema sangsara, tapi geus nasib bisa haji bisa umroh. Di mana bae jalan rezeki aku Allah digampangkeun. Da Allah nu gaduh Mekah Madinah. Leres? Tetangga kuring tahun kamari hajian salaki pamajikan imahna reot tina pilik, pan teu kaharti ku akal, ku logika di mana syariat. Tapi bunga sim kuring alhamdulillah ada tepungan ngajual sawah kamari Kang henteu teu boga sawah ongkos duaan jeung si Ece eta ngajual kebon teu boga kebon atuh syariat di mana ada hakikatna Allah bener syariatna aya di mana ongkosna ya alhamdulillah ya budak awewe hiji-hijina dikawin ku aki-aki cicing dengekeun heula aki-akina bos limbah beunghar jutawan atau diberangkatkan indung bapana jadi haji ayeuna jadi hakikatnya izin Allah hayang ka ditu hayang bikeun budak aki-aki ya Allah sing nararasib bisa berangkatnya di mana bae jalan rezeki sini gampilkeun ku Allah amin ya Allah ya Rabbal lamun lain gara-gara salat asep gara-gara naon urang mulia di hadapan Allah mungkin gara-gara puasa Ramadan jauh keneh puasa Ramadan orang boro-boro nyampe khusus silu khusus nyampe khusus ge can bisa puasa Ramadan orang maka kualitas umum non umum teh mampu nahan lapar haus wungkul panon masih kena maksiat mudah-mudahan dihampura kekurangan ibadah-ibadah orang ku Allah lamun gara-gara puasa bener gara haji umroh maaf Pak Haji Bu Haji punten jauh keneh karena mabrur teh orang teh balik di Mekah karak boga kopiah bodas balik di Mekah karak meuli gamis urang teh ngarasakeun ceurik teh salat teh di Mekah we ungkul hareupeun Ka'bah ceurik nah ai balik di Mekah datang ka lemur ka di eta haji salat henteu ceurik deui pertanyaanana kemana air matamu ji geus beak di Mekah barena maaf ceurik teh maca sholawat keur jarah ka Nabi asup ti babus salam ka raudhah ka maqam Nabi assalamu alayka ya Rasulullah nyurucut cai soca balik di Madinah datang ka lemur eta haji sholawat henteu ceurik deui subhanallah aing geus gara-gara naon atuh urang mulia di hadapan Allah jawabanna ngan ukur hiji gara-gara aya cinta na Kangjeng Nabi Muhammad aya syafaah na Kangjeng Nabi Muhammad yuk urang raih ieu cinta na Nabi kunaon asep hiji birrul walidain muliakeun indung jeung bapa sabalikna jelema nu sok ngaruksak anu ngaruksak lahir batin indung bapa ngaganggu kana perasaan hati indung bapa doraka ka indung bapa maot teu kaburu tobat maaf sok sanajan rajin salat fardu sunat tinggalin haji umroh tiap tahun eta jelema moal menang syafaah gara-gara nganyarikeun hate indung jeung bapa kadang-kadang ngamuliakeun indung teh bapa teh ngan ukur satahun sakali we jelema ayeuna budak ayeuna mah kok ka indungna mah kumaha aya hari ibu segala rupa ayeuna mah geuning tanggal sabar eta teh hari ibu Desember kan non hah 22 Desember atau 22 Desember hari ibu tanya lagu jelema gitu teh
ngamuliakeun indung satahun sakali tiap tanggal 22 pas oh status meni capek maca oh ibuku kaulah segala-galanya tanggal 22 ku indung dijawab iyalah segala-galanya nu nyuci aing nu ngasuh anak sia aing nu masak aing segala-galanya budak doraka ya Allah ya Rabbana jeung aneh make tanggal 22 teh nyaho lagu jelema kitu teh 22 mah hari ayah kos nu teh sakola wae di sakola baheula aya lagu satu-satu aku sayang tuh ibu mah satu-satu dua-dua nah ayah dua-dua kudu make di aku ku awewe rek ngamuliakeun indung bapa mah tong satahun sakali neng bager geulis kasep tah unggal poe unggal detik menit muliakeun indung bapa lamun hayang boga derajat insyaallah berkah aya di dinya amin ya Allah ya Rabbal alamin sadeu cenah nu bakal menang cintana nabi teh jelema sok betah diuk di tempat ibadah kolot-kolot urang baheula musala reot tina bilik betah bapak urang can wakabalik ka imah can beres salat isya mah nah masjid geus dikeren-keren karpet pakandel-kandel nu betah diuk kana ting DKM salah meuli karpet atuh karpet ateul dibebeuli renyem kana bujur dengan peserta wiridan ge hese ayeuna baheula mah betah indung urang bari imah panggung saung tina bilik dicangan ku lentera ada can aya listrik can kaluar ti kamar lamun can beres salat isya kaluar ti kamar teh geus beres salat isya ngadaguan salaki balik ti mushola ngadaguan anak balik ti kiai ngararaji baheula mah kitu anu mah geus eueuh nu betah di kamar ibu-ibu assalamualaikum gajel ngelain kana tas beh remote ayeuna mah ayo belajar ayeuna raih cintana Kangjeng Nabi hasil rajaban betah di tempat ibadah bahkan ayeuna mati balik malah kosong tempat ibadahna benar tak pantas Allah negor loba musib loba jelema geus doraka ka indung bapa loba jelema geus jauh jeung ulama loba jelema resep nyeun masjid tapi mungeusian leres bahkan loba para pemimpin hianat ke masyarakatna benar teh leres teh tak datang musibah di Indonesia sabab anu ngondang anu ngadamel nama Allah nu ngadamel gempa Allah nu ngagerakeunana nu namplokeun cai laut jadi tsunami Allah yang menggerakkannya gunung sing beledag Allah dengan kekuasaannya ngan eta kabeh anu ngondang logikana kieu budak leutik ceurik yang hareup ka bapana cek bapana konon ceurik yang dicabok pak ku saha ku si AA ku lanceukna nah lancek maneh make nyabok HP si AA dicekel ku ujang rag-rag beulah kana batu wajar nu nyieun cabokan lanceukna tapi nu ngondang cabokan kalakuan adina nu ngadamel sadayana kajadian di alam Allah dengan kekuasaannya tapi ada yang ngundang siapa orang yang sudah sombong kepada Allah Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati waktu ceramah di peundeun santrina catatan sejarah dina hiji waktu Indonesia moal eureun ditegor ku bencana lamun eta nu ngondang bencana geus aya di Indonesia santrina naros saha Syekh nu ngondang bencana di Indonesia hiji geus loba jelema sombong ka Allah ngangkat besi mah 50 kilo diangkat ku leungeunna kuat beas 2 karung dipanggul ku patak-takna kuat tapi engke loba jelema geus teu kuat ngangkatkeun leungeun teu kudu mah beban kiloan ngan ukur mawa kalimat Allahu Akbar subuh 2 lohor 4 asar 4 magrib 3 isya 4 loba jelema geus teu karuateun hiji tanu ngondang saha deui Syekh nu ngondang bencana loba pamimpin sarakah memeh naik nu dipake politik nempo kanu laleutik geus berhasil di luhur nu dipake politik nipu kanu laleutik leres nu nabeuh-nabeuh nu ngampar-ngampar anu seubeuh-seubeuh eta kitu ya Allah sadai Syekh nu ngondang bencana loba umat Islam geus ngahina kana amalan-amalan ibadah ulama-ulama saleh anjeun teresep tawasulan mah cicing we tong haramkeun anjeun teresep muludan rajaban cicing tong haramkeun bener silakan beda tapi yuk mampu menghargai bisi teguran ti Allah datang da ieu pagawean ulama-ulama saleh baheula nu kieu teh ku urang diteruskeun sabab Rasul wafat teu ngawariskeun harta jeung jabatan tapi Rasulullah wafat ngawariskeun ulama leres sadeui Syekh nu ngondang bencana di Indonesia loba jelema resep nyeun masjid tapi mungeusian sadeui Syekh ngondang bencana di Indonesia loba jelema geus resep ngasupkeun barang-barang riba haram kana jero beuteungna antak pantes disindir ku Mang Haji Roma Irama Bang Haji Roma eta favorit kuring baheula ke di Kobong kuring
lamun tetangga pasantren aya layar tancap kuring sok kabur ti pasantren. Nama kayak kabur sabab ngawal anak ajengan hayang nonton film. Ngasep mantur hayu da engge beuki. Bala layar tancap di sawah geuning nya. Filmna teu jauh ti Dono, Beri Prima, Susana nyeblorong, terus Roma Irama. Satria bergitar. Oh, ingat eta oma naik kuda gitarnya. Jreng 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 jreng. Eta musik oma cicing dengekeun. Jreng 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 jreng. Jadi kana nyiloro kidur eta mah. Oma naik kuda bijil tertak sorana naon eta kuring pelecehan ibu-ibu. Astagfirullah. Ya dengekeun ece dengekeun kuring peuting deuleu yang ngaji nyaritakeun nu bieu nyaruakeun sora kuda. Sora naon eta Bu? Sora Asep Barok nyarupaan sora kuda. Aya di dieu mah lain kuda sing anu dendam awewe ka aing. Lumpat omana kuda trutak. Ayo saya nyebut kuda deh. Ditembak omaku penjahat kena sukuna getihan diusap ku oma. Astagfirullahaladzim, sungguh kau terlalu. Assalamualaikum. Oma mah jeung penjahat ya assalamualaikum wae. Oma lumpat deh trutak. Aya awewe nyebrang. Kau kah itu Rika? Titin. Oh Titin, ternyata aku salah Titin. Terima kasih Titin. Assalamualaikum. Oma didatangan ku jamaahna. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Haji? Alhamdulillah. Indonesia banyak musibah Bang Haji. Astagfirullahaladzim. Gara-gara siapa Bang Haji? Baik, kita simak syair berikut ini. Oma lamun aya naon teh sok nyindiran make lagu oma mah. Cek mau oma kieu kunaon loba musibah di Indonesia. Itu karena sang manusia sudah lupa kepada Tuhannya. Loba jelema geus poho ka Gusti. Itu karena nafsu serakah manusia yang ingin berkuasa. Loba pemimpin sarakah, benar? Di zaman sekarang eta ciri oma lamun nyanyi ujungna muriang. Banyak orang Islam yang tak sembahyang, betul? Untuk tahlilan, ngaharamkeun muludan, ngaharamkeun rajaban, berjamaah oge ngan kurduaan. Lamun geus nginjem duit, oh mana jadi kadinya dinya eta ka tukang kredit atawa ka rentenir nginjemna 1 juta ngembalikan 2 juta pajarkeun mah ngomongna nulungan padahal mah nyiksa. Riba haram. Hati-hati. Maaf santen kuring bebas geus nyaritakeun bisi di akhirat ku malaikat didudut. Asep kadis ya waktu ulin cek ka Majalengka loba nu riba ku sia diantep teu dibejaan Gusti entos dibejaan nu bener ih serius keur ceramah di Salamanggu. Mun eta jelema na ngaleun oh berarti sia salamat Asep. Ya jelema lelepkeun ku aing. Ulah dianggap sepele. Kullu lahmin nabatam minal haram pannaru aula bih saur Nabi lain cek si Asep. Setiap daging getih nu dicitak tina kadaharan hasil riba maut teu kaburu tobat maka di akhirat diganti eusi beuteungna ku Allah ku seuneu neraka. Ah teu percaya njung ti heula mau HP ka ditu. Sok geura tobat buru-buru bisi datang teguran manten mumpung diberi kesempatan ku Allah sing panjang umur sadana si dibebaskeun tina azab Allah sing disalamatkeun ku Allah tina siksa-siksa alam barzah. Amin ya Allah ya Rabbal.
Kababelasan ya Allah. Setengah jam tuh jauh cai ngalet lah ngalet tong marolototan atuh bah ngalet lah aya caina abah di mana eta Kang pasien cai tilu terakhir jalema anu bakal menang syafaat Nabi jalema anu sok resep ngabasihan lambaina ku istighfar jeung ngaos sholawat. Maka pangandika al Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas la yanfa'u fi hadzal zaman illa syai'ani kasratul istighfar ana al-laili wa atrafan nahar wa salati ala nabiyil muhtar. Daya manfaat bikin umat akhir zaman sabada maca Quran aya dua kalimat bermanfaat deui. Naon? Hiji, beurang peuting loba maca istighfar, dua, beurang peuting loba maca shalawat ka Kangjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan emang manfaatna. Hapunten dina segala kakirangan ya tos mulai kacapean sim kuring wing tadi ke Leuwiliang Cianjur terus ka dieu enjing painten ka Sukabumi daerah Cicurug Sukabumi keun bae teu naroskeun ge eueuh ti Cicurug langsung ka daerah Jampang Surade eueuh ti Jampang langsung Brunei Darussalam lamun aya nu ngondang ibu-ibu kajebak ku aing atuhnya jang naon aing ka dieu teh eueuh nu wau nu ngondang ge eueuh rek nanaon ngodon ngahuleng di Brunei mending sare di imah doakeun sing panjang yuswa ibu sing tiasa silaturahmi deui nya urang dia sing sehat berkah rezeki sadayana pala putra turunan urang sing saroleh solehah ayo urang adu Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi nahmaka fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa ballighna ramadan wa hassil maqasidana ya Allah Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat Allahumma arzuqna ziyaratal haramain Allahumma arzuqna ziyaratal haramain Allahumma arzuqna ziyaratal haramain fi hadhihi as-sanah bi qudratika ya qadir ya aziz irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma inna dha'ifun faqawwina wa inna dalilun fa'izzana wa inna faqirun fa'aghdina bil ilmi wal mal irhamna bi rahmatika arhamar rahimin Allahumma yassir rizqana wa aksir amwalana li jadil ibadah wa li ziyarati ila Makkah wal Madinah fi kulli sanah bi qudratika ya qadir ya aziz irhamna bi rahmatika arhamar rahimin Rabbana ya Allah hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين هدانا الله وإياكم أجمعين والله الموفق إلى الأقوام الطارق السلام عليكم